sing leuwih ronjat deui dina rupa hal widang kagiatan anu sakirana pikeun nagara jeung bangsa. Diestokeun gerak, diestokeun Gusti moal bade ngijing sila bengkok sinemah abdi. Malah mah beuki langkung sumanget kapayuna ulah. Timbalah. Sabab nyukcruk kana galur mapai riwayat anu tangtu. Kula jadi raja di ieu nagara ngecek ngebur teh lain menang hese capek susah payah hungkul. Tapi da yakin ieu untungan anu luar biasa ke diri kula. Da kaula teh mimitina mah mreman. Tina mreman tadina cicing di terminal. Bisa jadi gitu. Lamun di urang mah Abah Bahar eta teh Kang Emus. Bisa. Dimana? Tina mereman, tina ngajagaan hiji wilayah, tuluy dibere wilayah. Untung nate. Dimana? Gaji nate eta. Ya. Ngecek ngebur boga salembureun. Tuluy deui aya nu nitah itu ieu nepi ka aya nu mere deui buruhna nyata wilayah. Gede nepi ka ayeuna meureun sanajan bari jeung kaasup nagara leutik tapi resik. Daun. Menang ngarintih sorangan. Hese capek susah payah pait ketir lara jeung balangsak anu geus kasorang ku urang sarea. Da sagala pege ai kungeun menang sorangan mending raos gustinya. Dong bujeng hingga tina pagawean ieu mah tina pamajikan ai menang sorangan mah paneuna. Nah, ya gitu menang batur pamajikan. Sok rajieun ayeuna mah. Pisah wae menang batur. Komo budak ayeuna mah sok aya anu dijodoh ayeuna mah teu panggih jeung jelemana panggih teh tina media sosial. Nya dah pun anak oge kawinna teh pantina korban media sosial. Korban media sosial kumaha? Sumuhun panggih dina Facebook ketemuan aya pada batu turun kesik naik itu purun ieu daek dikawinkeun. Eta teh loba nu kitu seueur. Teu kitu mah kula. Nya aya oge geuning da kitu geuning aya oge geuning aya dina DM-an atau Facebook-Facebookan geuning ngobrol barang itu ieu ngaler ngidul ai panggih ai putus. Da geuning kitu. Nya saperti abdi baheula. Wah, eta geulisna luar biasa dina foto dina Facebook teh percis we Ayu Ting Ting. Nya ai abdi ngaran Facebook teh nyata anak yang selalu tercakiti. Ya. Ai itu gelis kawanti-wanti endah pada kabina-bina dina foto. Ngaran oge endah Angel. Angel Setiawati. Gelis dina foto teh. Lila kalilaan hayang panggih ai panggih jiga gegetuk deui. Atuh rugi abdi teh Gusti. Patulin Angel teh mah ganjel meureun tah eta ngaganjel kana hate teh. Dau. Itu bulan tah. Dau leres Gusti leres. Ku menang sorangan mah sok keunah gini. Dau. Ditambah deui urang teh. Ditambah deui urang teh beungharna teh leber ku pamere, sugih ku pangirim, subur ku pangintun. Sasat urang teh sok narimaan proyek-proyek di luar negara. Dau. Laras. Upeti anu nyangsang ka negara urang ditaplokeun pikeun kamajuan negara jeung bangsa. Dau. Laras Gusti laras.
da yakin ning ieu dunya anu dipika boga ku urang yakin sagala rupa oge jelema teh pasti dipandang ku harta lamun teu boga harta yakin urang teh bakal dihina timbalan leres rumatak kade sok kakaya diri sorangan tapi dibarengan tanggung jawab urang salaku ais pangampi kudu bisa ngeyek daya olahna masyarakatna oge kudu ngilusna timbalan hartina ulah genah sosoranganan timbalan leres ulah bak kaya diri sorangan timbalan urang salaku ais pangampi sok kadang-kadang sok dicurigai sok dipitnah jeung sajabana kurahayat di sisi digigir jeung sajabana timbalan leres pro jeung kontra sok aya wae daun tah kukituna yakin urang mah slik putih celakerang we hate mah geus ngawangun jadi negara turta urang dipercaya cicing di tengah masyarakat yakin urang kudu leuwih prioritaskeun masyarakat tibatan kepentingan pribadi sanajan sifat urang buta cenah buta teh poek pikiran poek atina jeung sajabana daun mungguh dina katerangan mungguh makhluknya ya lamun dibandingkeun kana aci ning jieunnan manusia teh aya 4 unsur hiji cai 2 seuneu 3 bumi 4 angin ya ai urang mah wang sajin di jieunna tina seuneu lamun ngudag kana kamulyaan mah 5% deui ya jauhnya daun tapi ulah leutik hate sabab aya di keterangan pangeran menteuna ka manusia lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi kebersihan hati sanajan urang pangkat buta urang diu awak buta diri terakhir saksi tapi lamun bener kalakuan kadang-kadang leuwih mulia tibatan manusia hutan teh timbalan laras da manusia oge teu saeutik anu kacaritakeun goreng jeung jahatna kadang-kadang leuwih ti sato jahatna contohna seperti domba puak paok kana sampeu nu dipaok ceuk maneh naonna nya dauna timbalan tapi manusia di mana puak paok kana sampeu dauna diala tangkalna dirabut bebetianana eta nu dipalingna pagerna dirungkadkeun kadang-kadang pangih jeung jelemana dipaehan waduh walah leuwih handap darajatna tibatan sato togeni timbalan contoh hiji domba nu kadua maung anu disebut raja leuweung katelah maung kahakananana sasamet daging ya timbalan can pernah aya kejadian maung apruk-aprukan kampung neangan leunca rek ngaredok leres uci jadi kadaharan maung teh sasamet daging tapi bandingkeun jeung manusia daging dihakan bebetian osok bumbuahan beuki sayur mayur beuki da malah ku jahatna manusia kadang-kadang duit keur aspal duit keur jalan duit negara duit rakyat dihakan terus eta kurakus-rakusna manusia mah keluarga leres tanu kitu buta sanajan bari jeung wujud manusia tapi hate poek timbalan leres Gusti leres untungnya urang mah buta tapi hatena urang eta ulah kitu deui maneh oge
lamun heueuh maneh ngaku kana kahadean wajeng atung keneh leres daun kitu daun nu matak sok ayeuna mah ulah leutik hate kulantaran urang denawa urang dan urang buta timbalan diestokeun leres Gusti anguran urang sing leuwih ronyatna di mana aya masyarakat anu syakirana nemongkeun ka boh ituna boh ieuna urang ulah nepi ka goreng sangka di mana masyarakat nepi ka ngritik anu kejam ka urang ulah nepi ka demalire yakin eta teh nembongkeun kaprihatinan dirina kalayan urang kumaha carana neangan lengkah anu konkret anu proaktif ameh ngawangun nagara jeung bangsa nu leuwih maju tibatan tukang timbalan diestokeun ngeran kitu timbalan nu matak balik deui kana pokok urang teh gede teh kulantaran leber ku pamere sugih ku pangirim subur ku pangintun kahiji kaduana teh nyatana urang teh sok narima proyek daun da kaula oge teu munafik kaula teh sarua bangsat kumaha ieu tiap-tiap nagara oge yakin kabehanana bangsat ngan bangsatna pipilih nya maksudna kumaha cara katangtuan setiap ais pangampi ngabangsat teh kadang-kadang nyata ngabangsatna teh kaluar negara cara jeung katangtuanana nyata maling ngajarah ngajajah jeung ngajarah kaluar negara pikeun kemajuan negara jeung bangsa tah lamun negara aslina nu dipimpin ku Prabu Suyudana dimbalan eta mah ngajajah teh lain kaluar negara sanes kaluar negara lain tapi ngajajahna teh ka bangsa sorangan nepi ka bangsa sorangan dianggap jajahan nu matak ruksak negara aslina ayeuna acak-acakan ke naha bet nyebatkeun negara aslina memang kumaha aya patula patali proyek kitu proyek ina ngeunaan naon Gusti naha proyek ngabagikeun bantuan sosial deui bansos lain ngeunaan naon kampanye lain kieu maneh apa Pandawa naon eta Pandawa teh Pandawa teh upami telepat mah jelema 5 saturunan lalaki wungkul disebatna teh Pandawa tah leres jelema 5 lalaki wungkul saturunan disebatna Pandawa upami Pandawi gitu deh tah upami jelema 5 lalaki ngaleut tina elep bari minta udud panayagan eta mah larobongan deui kitu dah jadi ari Pandawa urang nagara astina mimitina urang buka sejarah saheulana timbalan di negara astina mangsa baheula dirajaan ku Kresna Dwipayana timbalan anu ieu Kresna Dwipayana teh boga turunan 3 hiji Dastarata anu kadua Pandu Dewa Nata dupi katilu Yama Widura sedangkan di negara Cina nganut program kerajaan atau monarki setiap lengser ka Prabon raja anu bakal neraskeun tapak lacak jadi raja teh lintang ti anak nu panggedena ya
ngan kulantaran dastarata teh nyaeta tanpa daksa teh tunanetra olong otot teu bisa ningali ya nya dibikeun we tahta karajaan teh ka Pandu Dewanata ya ka anak anu kadua satu teh dibikeun ka Pandu Dewanata Kresna Dwipayana ngabegawan di alas Saptarengga anu nelah begawan abiasa ya Pandu Dewanata mangsa kerja di raja boga turunan katelah Pandawa lalaki 5 saturunan hiji Yudhistira Bima Nakula jeung Sadewa timbalan tak aidas harata anu cika anu tunanetra anu teu bisa ningali anakna teh 100 waduh alah cacakan ngarayap 100 kumaha gerakanana eta nya heueuh sigana teh unggal poe teh madahan leunca we 100 ulang 100 katelah Kurawa ya hiji mangsa Pandu Dewanata geus boga turunan Dasarata boga turunan jadinya sulusup we nyaeta jelema-jelema anu ngadu dombakeun nyaeta ti negara Plaza Jenar bari sistem divide and impera hartosna apolitik adu domba ya numatak Pandawa jeung Kurawa silih ti leuletik silih alapati ti bubudak silih ala nyawa ti lemur silih cabut umur getreng we timbala leres tah hiji mangsa Pandu Dewanata ngemasing pati tumakaning perlaya sedangkeun anu kuduna nuruskeun tahta karajaan lintang ti anak nu panggedena ti Pandu Dewanata nu katelah Yudhistira atawa Kontea daw kulantaran Pandawa leutik keneh ipkeun we tahta karajaan teh nyaeta ka uwana ka Dastarata daw leres jadinya tah politik berjalan dititipkeun ka Dasarata diadu dombakeun ku Pati Sangkuning Soyudana Kurawa nu panggedena diasupan isme ku Sangkuning ameh manehna kudu bisa nangtung jadi raja di negara aslina ya dikomporan we terus bari jeung anu bakal jadi raja teh lintang ti Yudhistira daw tapi didoktrin ku Sangkuning para Kurawa khususna Suyudana sangka naik jadi pemimpin nepi ka ngabelaan kampanye bari can waktuna oge ya masang baligo di mana-mana bari ngagogoreng Yudhistira ngagogoreng Yudhistira pajarkeun raja pleye calon raja pleye moal aya program jeung sajabana ya moal paduli karahayat dan diri serangan lagi pleye cenah ya diulik we isu-isu teh sangkan ngalagrakeun wibawa komarana Yudhistira daw neangan kasalahanana ku Suyudana timbalan ai Pandawa deui jelema teh bersih hate cici kalem enjoy murah senyum jeung sajabana eta teh digogoreng itu ieu dibalas teh ku seuri sedengkeun rahayat nilai yakin anu loba omong mah pasti oge
tong kosong nyaring bunyina. Dau leres. Nu matak yakin terus kitu wah sagarupana dameng pengkerjaya bapana dasarata jadi raja harita timbalan lajeng gede beuki dewasa dicokot eta tahta kerajaan negara Astina ti uwana tangan ku Sang Kuning jeung para Kurawa cenah aing oge boga hakna nyata ngokolakeun ieu negara Astina kitu cenah deu mana cenah gawena para Pandawa geuning eueuh ongko calon raja bari jeung sajabana geus rek dijenengkeun jadi Prabu Anom di negara Astina harita Yudhistira ya nya we digoreng isu teh gawe itu ieu dan sebagainya sangkan masyarakat teh ngabalieur sangkan masyarakat teh muter langsung milih ka Prabu Suyudana ya wah sagarupa teh diomongkeun ka gorenganana nyanung teh mah Yudhistira beger mah jeung sajabana rupa-rupa cara rekayasa we terus eta we dina kaayaan pandemi kamari oge nepi ka ngawur-ngawur harta banda bari jeung meunang korupsi Suyudana ya Ayu Yudhistira da teu bisa ngawado salilana jujur hatena sedengkeun ari di penta gawe Yudhistira da kekayaan pandemi teu meunang itu ieu teu bisa kumaha mau bisa waka ngawangun kekayaan pandemi meureun ya ngelehan we hiji mangsa rek direbut rek dibawa eta tahta kerajaan negara Astina ceuk Suyudana teh heuk rek dibikeun tapi asa pangbabatkeun heula alas mertani ya pikeun pitempateun para Kurawa sedengkeun jero-jeroanana mah nyaeta pikeun marabkeun sangkan Pandawa teh paeh ku goib di eta negara di eta wewengkon borahkeun sasaja sabab baheula katelah alas warna merta teh hiji alas anu sangat bujeng hingga manusia ngaliwat dalah manuk ngaliwat ka di tatangga leuweung kadinya dak-dadak sakala murag sapada hari tak ku sanget-sanget ya dau ngan mungguhing pangeran meureun kalayan ku kayeng na para Pandawa ngababat alas Amar nepi eta alas Amar jadi hiji wilayah anu katelah negara Amarta da kulantaran si horeng tadina Suyudana teh sugan teh bakal pipaeun efek jadi wilayah dicokot we negara Astina kumaha kekeuweuk ain Pandawa ngelehan maneh tapi sanajan jeung ngecek ngebor ti mimiti mangsa keur nol tapi ngawujud ieu negara Amarta teh jadi negara anu jadi negara luar biasa jadi picontohan keur salarea leres burung nangtung siang lempang brudi juru brod dipantau ngaleuyah di tengah imah cileuit loba duit timbalan lajeng ku ayana majuna negara Amarta leuwih ti negara Astina nya timbul we syirik Suyudana teh syirik deui goblok jelema teh nya rakus mah kitu rakus pisan syirik deui hayang ngawasa Amarta waduh lajeng tah didinya weh cara katangtuanana Kurawa kumaha sateka pola hayang ngaragrakeun tutah hayang nyokot negara Amarta dau tatanya weh kadukun ka Gus Syamsuddin atuh eta mah atuh pasea jeung pesulap merah nanyakeun ka dinya mah nya kadukun nya dudukun we ya cek dukun negara Astina
negara Amarta hiji mangsa bakal dilebur, bakal dikawasa ku hiji raja anu adikuasa turta adiluhung, tapi turunanana teh nyaeta ti Abimanyu. Abimanyu teh putrana Arjuna panengah ing Pandawa. Uluh kalayan numutkeun ramalan yakin eta nu bakal bisa ngahijikeun negara Astina jeung negara Amarta. Teu ngeunah we para Kurawa teh ku eta omongan dukun jeung ramalan. Nya we mere proyek ka kula. Mere proyekna kumaha? Wayahna kalayaksa bakal dibere saparapat negara Astina lamun anjeun bisa maehan Abimanyu kitu tah. Laras geus neken kontrak politik timbalan geus nyanggupan pikeun maehan si Abimanyu timbalan tah kumaha kamanang ti maneh patih senopati. Gusti Prabu tadi nyanggemkeun kaula bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun mangga ai kedah kaula mah kedah maehan si Abimanyu mangga Gusti bener timbalan ngan sabisa-bisa kudu bisa ieu maksudna dina maehan Abimanyu wayahna urang kudu bisa cuci tangan kudu leuwih lantit apik ya sae mangga Gusti dupi kaula tetapi Kakang Patih anu percaya Patih maneh sanggup pikeun maehan Abimanyu sanggem bener iya didagoan ku kula kalayan minta bukti lamun heueuh mah nya maneh geus maehan timbalan cara kata kula teh kudu cuci tangan kade ulah cuci mulut tunggu sia bisa dipeceh supaya siap panon deh timbalan leres dau kitu sanggup benar ya sok lamun maneh sanggup ku aing rek bakal diberi bonus nu luar biasa global wah beres kah Omat kabdi ge kade kedata uang dengeurna ka abi mah nya sepretan saru pagetu kitu da ya kedah iraha kaula mia ulah disuketokeun mangsa ayeuna maneh kudu ini sabab poeina teh ningang nya yeuh ningang di dunya ningang di jaya beres aya kitu mah nya aya kangge meser bensin kemoy bensin ayeuna mah sabab bensin teh keur naek ayeuna teh nya kamari oge abdi teh ngilu ngantri ka pom bensin teh rek mere meuli pertalit nya pertalit 10.000 aing ngantri lila wah kesel aing pengparkeun we kana pertama ningali pertama teh pledak teh 14.000 mahal tungtungna mah premium we abdi nya sawaus lah di situ itu lah ya so ini mah timbalan siapkeun we pasukan sacukupna dauh keun we kaula upami rencepan mah kaula we bade nyanak we 5 atau 10 pasukan mah mamane timbalan rampung Daud terus mengantika katika kantun pinara amit kaula bra kumaha ugia we sapa mulut sapa nejat tina kanan ngera mudah-mudahan sok ayo maneh datang ka ditu cawigwi gitu buuk deus ya matak naon heuk sisiran heula nah make salaresna mah tos abdi teh tos bersih ka ditu tos menang nyisiran itu ieu geuning jemet sedebuk teh nu mawi dijengut ku pamajikan nah kepanggih salingkuh abdina
iya. Begitu patut wae di teang. Disiar dia mengendek. Silakan. Darah siapa tuh? Ampun. Kejar batur-batur. Siap bos. Alah, si hewan. Batur-batur salembur. Baraya sadesa. Pemilik sakombe. Kumpul. Awahan nepi ka tarik itu dulu. Kadia. Si cuma lain lagi. Pakai. Ngaturkeun semua pangabaktos kulaan. Diterima. Aya naon ieu teh? Hah? Naon? Diuk. Cager maneh. Muju. Agak teruang tuh. Aisyah nepi ka ngageter kitu. Kunaon? Panas siris lain. Kunaon atuh sia teh? Biasa we. Karek beres operasi. Aku naon atuh operasi itu. Naon operasi naon sih teh? Kanker, amit goblok sih teh. Operasi irung sinusitis. Lain. Disesar. Aing teh jalu lain bikang blok sih teh. Mana karapai maka jeung disesar. Nya. Operasi letah. Letah aing mah teu naon do tinggal itu. Nya. Anggar aing mah cager letah mah. Operasi naon? Pan aing teh keur sare. Gogoleran. Heeh. Gogoleran kitu bari jeung ngolomoh kencring 100. Katelak. Nya. Dipodolkeun hese. Heeh. Berat dan keluar. Hese gitu keluar damun ketahan ku kencring. Dioperasi we. Benang. Karek benang salawe. 75 deui cenah nungguan lah BPJS heula. Anjing urang karep wae aja. Kok kan dituntut. Nu matah kade ah. Dong nepi ka tarapti ngolomoh kencring teh. Mun bisa kencingnya talian di luarna make benang. Nya bisi kakeleg. Rupa-rupa atuh sia teh make jeung kitu wae disiar atuh sia mah. Heeh. Siar dicelakeun di sana. Atuh kenyema atos cuti. Atuh kenyema atos. Minta duit keur naon? Ai uit atos. Oh, ketos meureun. Diga teh aing atulkeun embah atos. Oh, ngahaturkeun semua pangabaktos. Oh, heeh. Ditari nata anak unit teh. Naon? Aya naon Gusti? Ye karunya ngomongna teu bentes. Halah. Mending kene urang ngomongin sanajan bari ngageter kene. Halah. Ai maneh haha kunaon sih teh? Iya. Mineng ting sila ongkoh. Getih teu ngalir ka handap. Ai ditanggunjarkeun teh nyereng. Urat teh kakak kitu urat nyereng. Ripuh.
Alah, mangga. Memang aya hal-hal tepikeun we kaula teh. Nah atuh ah. Nah, diuk maneh. Abi ayu ka dia. Abi ayu ala. Nah, atuh Asia. Jeung teh. Ada gumkeun ilah ulang. Naon, ulang diuknya imana? Oh, diukna di tukang. Oh, nah tuh ah. Biar nepi ka sagede kitu. Alah, persis we ta musuh. Nya. Kabayang lamun bobogohan jeung pamajikanana mun keur ngawajiban mun karungkup we jeung bung beungeut-beungeutna. Pasti atuh karungkupan. Heeh, nya bener nya. Karungkup ku bibir uang tuh. Ai ah. Oh, kitu nya. Nah. Sok ieu nya mun maneh keur ngawajiban jeung pamajikan sok beak jeung ulu-uluna pamajikan maneh. Nah, sok diipok ulang. Sok dicipok. Nah, ium dicium. Nah, ium. Ium ajikan ulang. Aduh, antap. Mantap pajakeun di cenah. Syukur kitu mah geuning. Ajakeun teh cenah ulang teh ibilna empesona. Personal pamana. Ibil eksi. Ibil cinta. Ibir bercinta gitunya. Nah. Bibir bercinta cenah. Sinik menikahkan dah kulit bibir maneh mah. Ayo oge kena kulit beungeut cenah. Oh, kena kulit bibir mah. Teh aina kaulang obong ya teh. Ampiling ka aing anjing. Hampura sarua keur geuring. Halah, urat nyereng kajepit. Ampun. Nah, ai maneh nepi ka balelo kitu kunaon si teh mimitina. Ulang teh. Biasa ulang teh. Hok dahal ahaleun anu eul inyak. Oh, daharan anu berminyak-minyak. Seperti jirigen mun sok daharan kumaneh nya minyak bensin. Ngabodol anjing ah. Abodol anjing. Goleng ala-ala ehu omlo nya ileng eblak ulang eblak ekel ungan oe teh mie oleng tamah angu tamah nog eblak nog. Nah jadi iya omongna teh ulang teh aling kukumah akid. Oh gitu. Tuh kue ulang teh euli ilah. Nya oledak ingsan. Oledak pingsan. Nah udang-udang di umah akid. Oh. Tuluy wah ulang-udang nepi ka kieu ulang teh. Jadi maneh teh geuring naon? Geuring atuk. Batuk lain atuk ohok lain. Tisungkruk ya aji. Geling atuk lain geling tiungkuk. Lain geling tiungkluk lain. Bitena gering naon geuling atuk. Ulang teh omong teu bisa ener. Engo empang teu bisa ajeg. Engeun teu bisa obah. Oh, setruk nah eta. Atuh kuliah gila. Alah, watir. Alah, karunya. Alah. Oh, di situ urat nyereng. Ampun. Iya, aduh, pulang deh.
sing sabar we siana. Abal-abalkeun aneh. Dirawat mana di rumah sakitnya enang waingu ulang. Tara panggih atuh. Di rumah sakit mana eta di Eleng. Ciereng. Nah, ulang teh makit waingu. Aduh. Usterna teh ulis ya. Teh gelis. No. Ingat teh odas. Ping-pingna bodas. Ucuna mantap. Sia teh gering tapi ngomong ke kitu patut teh paingan dibere sitruk oge si teh. Udah mah ulang teh atuh. Pikiran melor mah. Ulang teh. Mantap teh. Ucil pangencetankeun encetan ulang teh. Ngagugu we susah. Nya. Datang Ustaz gelis teh api-api ingsan. Ucapan Ustaz teh nya. Tapi aing kapangi kumaha keur pingsan nah pan api-api ingsan nu anap ta angtung obog deh lah nu handap angtung nya sia Nu handap bisa diajak madami. matak naon nu handap ge sarwakeun pingsan ode isa cajik deh lah percaya urang oge. Digarawe babarengan mereka ingaing. Garawe babarengan mereka ingaing. Aduh, para roek di mananya? Para roek tadi. Anjing banyak ke para roek ini. Hei, tak gini suaranya. Di mana tak? Iya tukangan mana? Mana? Iya mana? Sama nih. Aing baturan mana? Pilih ke dekat tempo. Tuh, siapa nih teh? Lain masalah poek eta manusia katupan kopea kan Ya rogor. katupan maneh mata maneh katupan kopea amannya buka sa kopeana Kopea satu rogor katanya. weh damang mujuh weh babaturan nih cager maneh cager alah, kunaon maneh? Urat nyereng, ripu. Damang maneh? Ayah, amang, ani ageuy. Ngomong naon cenah? Tong dengan tepeun. Naon teh? Tuh cek dudungan tuh. Naon teh? Tuh, kita kumpul cek dudungan. La ilaha illallah. Damang. Muji. Ayah naon itu Gusti? Diuk lah. Kita diuk kina tah diuk. Paling mana? Di tukang tuh. Pinu. Di hareup di situ. Kagok nyata. Coba diuk kan ceritanya. Belum. Pernah bukan diharap. Si kene raraya halal leungitan ayeuna. Aliran kitu nya. Dia sudah keberani. Kumara rasana. Eta. Teka berkerasaan. Woi! Geuning. Eta setiap manusia ketutupan kopea. Kan? Panon maneh ketutupan kopea, buka kopea tuh. Mata ketutupan kah? Weh! Aduh, damang. Cager. Lo ilaha illallah. Lo baraya gini mang. Cager. Ayo teh. Tuh cek dudungan tuh. La ilaha illallah. Damang. Muji. Ayo teh. Diuk lah. Cek dudungan tak diuk sini. Di mana? Tuh di tukang anjing. Pino. Diharap di sini. Era si anjing ini. Duh. Waik dewai ya.
Jadi kumaha rasana sih. Nabusikeun babaturan sih. Aduh, buka kopiana sia teh jaa. Buka rong. Damang santai ka juga. Aya gelap ya. Kade geluduk. Duh, barawek dulu. Jadi sia. Buk nepi kaki itu ada sia. Damang gandeng anjing. Lu. Dia mau balik semua. Pusing gitu. Lu. Hidungan damang jijing. Lan jijing. Nah, meni galak. Sekali buat damang digaplok si boy. Mau balik ah. Depan dia. Garalak babaturanana. Aya paku yang naon, yang depan kopi aya. Kayak waing paku jeung beung siana. Gitu mah. Ulah atuh. Depan mah balik garalak di mana? Garalak tinggi babaturan. Bikin itu Pendekin. Radio lebih ka beke. Buka beungeunna pendek. Aduh. Yang gitu sih teh. Karunya Kalau pendek lah. karunya sarua makhluk pangeran sih teh. Kan bae da orang mah keur kena kasakit ku urat nyereng.